Ya. Boleh? Dia aku mau curhat. Jadi tante punya anak gitu. Bader banget. Gimana ya, harus gimana? Badan aku mana? Ya disuruh ini nggak mau gimana nggak mau gitu, disuruh parap ayam dikasih uut malah ditamul. Ya badan aku mana tuh? Bapaknya teh kamari teh bebeja cenah bade ngarit berjel teh kala eta kala macu kan teu ceureuh. Titipin aja tuh ke neneknya. Ya net jarak paham teu jahat parabnya. Ini kan nenekeunnya pusing punya neng tante tos nemenin tante curhat. Aduh jadi malu gimana ya. Saya dulu langsung nanya masih langsung ke nenek si Aji, langsung ke nenek enak. Aji waduh Aji yap Aji lah ceteh ke nenek mana Aji astagfirullah yuh ceteh cek aing naon skopek di mesin ieu kaput cumut deui ya ceteh sekali maneh lah bapak maneh eueuh deui masa aneh naon tuh lah di cita hese dah huut beak gitu geus anu beberes we tah Wat, kamari Mas Andrin ayeuna ka ini beureum waat lah aing di cita sagala ieu embung huut beak deui wadahan ieu sok siap mah dandan heula tah umi eta dandan heula buat beresan tah mulai bawaan heula nya Wat, awas bakal Wat. Dandan heula. Guat ayo. Yo kasok gigi dibawa ulah. Bawa guat siap. Ayo beneran Geus ayo yuk. Geus pake guat siap nih mana? Kieu mul kan. Heeh. Aing mah da hoream. Lah gat unik nyaba lah. Dan Pokok mana eueuh kemere beas-beas acan. Uun ditamul siap Guat. Ini mana? Hoream Wah, Dia aku numpangna capek. untuk numpang gua atas sama sok malas-malas aing uut ludas sagala di kanan. Uut gede di cemilan siapa? Tuh kan memang itu tadi tuh. Siapa? Geus teh gawat paraban hukum kan gimana buat. Geuning. Buat di mimi maneh ena mah urang sok marapan bapak maneh eueuh ya. Ayat. Wah. Assalamualaikum, Mak. Nih. Mak. Assalamualaikum. Aya naon? Nitip si Eko, Mak. Wah, ilah geus teuing, incuing, ya Allah. Bagus banget. Ya Allah, ulah banget bager sing soe. Uut sakilo jang hayam beak. Astagfirullahaladzim. Kana uut jang hayam. Ya Allah. Jadi cemilan we. Incuing geus teuing. Nitip nya, Mak. Atuh. Ya Allah. Bader, Mak. Ya Allah, sing soleh bahagur. Hayam batur eta dikuncitan. Astagfirullahaladzim. Ujang geus dahar asa. Acan. Ya Terus Mak, abi mulang Ya lah nitip si Ajinya. Nyakeun atuh Eko nitipnya. Ya, Urus geus Acan. Abi makan nya, Mak. jeung hayamnya. Mohon Sok dijung. Dung aya ditu dina meja dina dijung ka ditu dung. siap. Ya, dung. Hayam na. Wah, tah hayam na euy. Tah hayam na geuning euy. Ini capek. Tutupan. Makan sama brother. Ini ge tong ka mana-mana. Sama brother. Aing madang ya aing. Ih madang kieu. Gua ditawaran. Madang, bro. Tong kabur sia. Di sini nih madang jeung hayam kumaha tuh. Gerak bukit lah. Masuk api-api. Sokakan. Pusing aing. Astagfirullahaladzim. Daging hayam hieu. Bansa urang tadi sareng hayam. Iya hayam. Itu hanapeun gulang, hanapeun paneh, hanapeun panci, aya atuh dagingna. Astagfirullahaladzim. Atuh barang teh hayam sama ya Allah. Tapi menurut ya kan jadi sur nek ieu emam sareng hayam. Hayo di ditu yuk, hayo, yuk. Ieu kumaha? Dituang itu sareng daging hayam. Tuh. Itu tuh, pan. Itu kan itu. Nangka jeung daging hayam itu ya.
Ya sambun lagi. Man, kali tu. Nya, sok kali tu man. Yang daging hayam nu asak. Nu atah. Nya. Pantesan mamah manehna atuh dah pusing dah. Teu nurut atuh lagenan ya Allah teuing. Sok teu ditu daging hayam di dapur di dina hanapeun panci hanapeun bulang nya sok. Sok tuh man. Sayang naon pengen beli bedak buat buka. Dah rujit bedak-bedak geus make aci we maneh mah. Ngepet ge. Sayang Jong. Kamu mah kieu sengaja. Maafkan aing jangan. Aing sempit-sempit teuing jalan. Kamu menoker mau kemana Soang kan itu tuh lihat pemandangan yang indah. Iya tuh. Yo, Ulah teh bacul akang lu. ain maneh tadi macul ala badan. Cek urang mah ulah teh teh nyari macul teh atuh. Tadi kata naga anting pada dieu tuh. Yo, mana main macul ke. Jauh banget. Aing Ipan dasana kehet cornya teh. Ide tuh. Aduh, Ye. itu tempola itu jelema ya ilaha illallah. Apa Dinda bangun ini rempah galengannya ih. Terima teh. Kenapa kamu Dinda raru nih? Pokoknya raru nih. Geuleuh pedah naon? Siapa? Aing gimana bieu naon lah habu maneh? Lahabu ti galengan rempah anu ngajen galengan di dieu. Yo, di saha maneh saha? Adinda. Ikanda. Kabogohna? Ya dong. Aing. Kabogoh. Kieu. Nyerahkeun. Kudu dirukiah ya jelema. Ke heula urang asa ngampun jelema ieu tadi. Di mana? Oh, Heula. Tempoan sarua Yo, lain. Tadi teh urang bapak jeung jam ieu. Ate. Teu ieu. Urang tadi bapak. Ieu bajuna sarua deui. Cicing geura sia teh. Ya urang teh papangi misi ieu. Waduh. Tong Si saya. jeung awewe. Kaboncing awewe. Indung urang, lain ngabonceng jadi teh. Dinda, Kita percaya tah oke. keur kieu Kamu jeung percaya kepada Kanda. Tadi teh kitu. Kanda selingkuh. Siapa deh? Selingkuh naon Dinda? Aduh. Aing mah. Bener. Aduh domba we. Kemana sih Macul sendiri. Aduh, adi tembalan. Adi ieu bantuan tingali. Aduh, ledok. Hah? Ledok? Astagfirullah. Ya, jadi awewe mah kudu sagala bisa. Atuh. Oke. Zaman ayeuna mah sanes mah begitu. Olahan Gusti, lagu. Itu bisa. Dia diajar. Sok, ali. Adieu ieu cuang diajar macul. Kuman sok ade. Hei, aku. Astagfirullah kan ya. Iya anak batu lagi di kumaha. Ulah daiknya. Naon eta mah teu usum zaman ayeuna mah, mah zaman baheula. Ya, ngorek pacu lu kitu ngorek tanah daek. Mendingan ngorek HP zaman ayeuna mah. Ih, eta piwir. Tuman eta hayu lah. Zaman ayeuna mah teu usum. Jogo jangan kolot. Geuh, dangukeun. Ye, ai jadi awewe zaman ayeuna mun boga kebon, boga sawah, saha nu ngurus atuh boga salaki mah nya atuh eta keun salaki tawa mun boga dulur nu jag-jag keneh pak eta keun wae pangetakeun. Aing boga salaki henteu. Hah, tapi boga kabogoh. Anta mantakna nu jomblo mah kieu yang salaki geura euy. Ya denge. Aing teh boga kabogoh. Heeh, tapi kabogohna goblok. Mantakna badanangan jiga jalma gelo kabogoh teh sing eling. Emang maneh hafal kabogoh urang saha? Teu. Siapa mah? Rek mau heueuh poho urang teh di ka dieu teh ngela undur-undur. Di mana nu aya? Tuh, jero santuy ka head. Santuy ya ge. Jiga tuh kalau mah. Aya. Rek ka mana? Karek ajakan ngela undur-undur. Poho ieu tah pasti. Bisa. Jangan baheula eta mah. Da sekolah mah beragam ayeuna. Ade sia tah. Nya nu kieu ge heula teh kadeula sudah gunung tibalik ya. Menang tuh maraneh. Tuh, can aya. Goblok. Ayo anggeus geus yuk. Mana? Yuk.
ulah kadinya. Ngegandeng urang mah da inget lagi kakak bogo ti jeduk teh. Sok diusapan hulu urang jadi bager. Ya gitu. Tapi sih ya, juga sarua. Asa sarua sih ya. Nah, di mana sarua naon? Ya, ih sarua urang geus kabogoh urang. Oh, iya nya. Urang teh curhat. Ya, tentang kabogoh urang nya. Kabogoh urang teh kumanya ciri-ciri teh? Ah, yang dapat mah ganteng atuh ya. Ya ganteng si Indonesia kabogoh urang. Ini juga kabogoh urang. Mana ngagibahkeun kabogoh urangnya. Nah, ieu mah lain. Oh, lain. Lain. Satu lagi. Ya, bagajeng bager deui somea. Ke heula nah. Juga urang sih. Ya. Ya kabogoh urang eta. Kabogoh urang, ulah sok aku maneh. Ya, ada apa kabogoh urang? Itu urang. Ya ada itu sia teh. Urang sama kabogoh urang. Ih, saya lanjut sama kabogoh urang. Sekarang mana? Kabogoh urang. Sadayana ge sami. Hah? Nah, sami sadayana ge. Nah, Sutis. Mana dah? Sutis di dieu loba. Sutis Sulaiman. Hah? Suti Sulaiman. Astagfirullah. Kabogoh urang. Kabogoh urang. Anu bener ya. Ya, eta teh bener juang nempo we ka ditu lagi. Ayo lah. Ayo. Yuk. Abi teh kudu putra bade pisan matnya terusna. Ada napa? Rah kitu we. Aplek. Ajar anjing. Kurang ajar sih nya. Kalau ya disuruh kemana di kita ieu kala ieu. Jeung mun rek marab hayam teh kita marab hayam utna kala ditamul. Neng boleh kan curhat? Di tante teh. Tante coba tante. Cun. Pak deur pisan kudu mana? Badan kumaha? Gitu disuruh ini malah ini terus disuruh marab ayam terus dikasih huutnya malah ditamul. Bapakna ka mana? Buka bapak nanti cenah liat naik ngarit kalau maju. Wah, sia naik balik mat. Guys. Sekali mas. Guys. Tahu gak? Aku kemarin loh. Sekali